Sampurasun Sobat Caki. Sampai. Ya, tepang deui sareng Teteh Nunuy, sareng Sobat Caki di dieu dina acara Carita Kitab Suci. Tadi Sobat Caki anu di dieu tos nyanyi TAAT taat. Naon taat teh? Dina kitab suci Lukas 11 ayat 28 kieu. Tapi walar Yesus leuwih bagja deui jelema anu ngadenge jeung nurut kana timbalan Allah. Nurut kana timbalan Allah. Nurut eta teh taat. T-A-A-T taat. Nah, sobat Caki, taat teh kedah nurut. Nah, pami sepuh miwarang naon gitunya diajar. Pami ibu bapak guru di sekolah miwarang aya PR. Kedah kumaha? Kedah dikerjakeun. Di mana? Di bumi. Namina oge PR, pekerjaan rumah, sanes pekerjaan sekolah, janten kedah dikerjakeun di bumi, sanes di sekolah. Tah eta salah satu contoh taat. Pami sepuh di bumi miwarang misalnya nya geura ibak kiana kumaha muhun mah atau Gepi makan dulu Gepina siap mah gitunya. Kedah nurut kedah taat ka sepuh taat ka Gusti. Eta jalmi anu bagja. Amin. Amin. Kitu oge sobat Caki anu di buminya kedah TAAT taat. Ngarah bagja. Sakitu heula carita kitab suci dinten ieu. Tepang deui sareng sobat Caki anu di dieu sareng Teteh Nunuy di episode salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.